Hari kemana-mana Linda? Kemana-mana Abah? Kunaon mana cengar-cengar sorangan? Ente Abah. Alah, rasa ngabohong mana? Oh, cerita ke Abah. Linda teh ke resep seseorang Abah. Oh, sudah teh, terus itu cinta. Tah eta. Coba Kak dia lah, Kak dia. Ayo, coba. Ayo, dia lah. Hari mana teh resep ka saha? Resep ka Ucup Abah. Si Ucup. Kita sih salah resep ka si Ucup. Mun Abah Linda ya rasa ka Ucup. Setuju, deh. Setuju. Mana yang bobogoh aja si Juri gasem. Ah nyawa Abah mah kitu asal Linda bawa ka sesawa ge pasti teu disetujuan. Yo Linda, Abah mah yang mana boga-boga teh mau mobil, mau motor, lega sawahna, lega taneuhna, boga kasih Ucup siapa? Kayak mun sia kawin nek dibere dahan naon? Mae ku cinta doang, dibere hut badag. Henteu atuh Abah teh nya sudah. Heuda Abah mah yang Linda teh ka anu beunghar wae. Pokona Linda resepna ka Ucup titik. Eta sia borokokok teh. Sia mau ngopi teh sorangan wae Kosim. Lah, mana saya yang kudu ngajak-ngajak sih ya? Arolok. Gak satu, ngasakan mah. Saya masuk kampus pun. Hitungan pisan ka babaturan teh sia. Yang hitungan, saya mah dah nggak ngopi, mental kayaknya ho aing saya saking gegedehna doang. Hep nikmat teh nya, geus ngopi. Yo Sim, aing keur kasmaran euy. Kasmaran. Nah, si kasmaran teh. Jatuh cinta. Oh, jatuh cinta. Oh, emang si jatuh cinta ka saha? Si Linda. Si Linda. Linda anakna si Waudin Bango. Eta euy, geus aing mah. Oh, kamari ge aing amprok di jalan cuma lah buset dengan awakna nih. Halus. Teh, yeuh aing heran euy. Eta anakna mah geulisnya, tapi bapana hanjakal. Kunaon sih? Ongkos tunggu ronggos awi. Anjir. Bisa wae sia Kosim. Nya heula, kok mau lamunkeun ngomong. Geuleut aing nempo bibirna. Alabatan lauk jeung julung teh apa sih alabatan? Kumaha. Nyo gitu geuleut Sia parah anjing. sebel aing. Kamari komo datang ka dieu, pamer HP. Eta kumaha eta? Buat alus kieu. Isugan aing mah becus. Kumaha terus teh? Minta ka aing kumaha sih isim? Cik aing teh boro-boro aing teh bagug sarua. Ya, Cup. Aing ngisi heula nya. Anjung lah ditu ngan kopi ieu arek diuyeup pula ieu dah. Aing mah balik deui ka dieu. Heeh, kas kayak. Aing rek langsung Jakar urang. Anjung lah. Goreng. Bos beuteung nih dah. Kamarana umat lu saurang acan ini. Kamarana nyeutina, saurang acan jelema teh. Heuy. Di kamarana jelema si Kosim oh, Kosim. Kosimnya. Lah, aing geus amprok deui jeung wakil budak. Salah ieu mah yeuh. Mas nyambung bae ngomong. Buset, kamar awas Sim. Tos ngising disusukan. Hah? Tinu hajat. Tos ngising disusukan. Emang sanu hajat sih? Aduh, teu nyambung. Tos ngising lain tos dinu hajat. Oh, tos tilu kamaotan. Astagfirullahaladzim. Hah, Sim? Tos ngising. Dikubur di mana? Aing ngaladena nu kos kieu, setruk aing lila-lila mah yeuh. Aduh, ya, Pak Wakil. Hah? Hayang duit embung? Duit? Ari duit we ngadenge. Sim, wakil saya perlu ka maneh. Perlu naon? Perlu pisan mana perlu, Sim. Perlu naon? Budak-budak teh si Kosim teh nya. Tadi dia nya budak mah. Linggi sih dirojok oke gitu celina lah. Ojegeun ka balai desa, Sim. Arek ngojegeun. Ojegeun, Sim. Ayo buru ayeuna lah. Ayeuna ojegeun ka balai desa. Ngadenge ayeuna. Ayo buru. Tinggal digantung oke kah? Bara duit, Sim. Goceng. Ayeuna. Mangotong, geran mangotong. Jedog sami hangga alung-alung di kuaing. Ya, bisa dari mana mah kon jakeun ka mai. Enseu kesian. Ayo mah, Ngomong sami kana ngomong. Gede-gede polong.
Kuno kepikiran si Linda. Aing mah. Berapa sih tong? Aing dibijakun ku si Miing goblok ka indungna. Mana ini si Mingna? Tuh di situ. Si orang sampeurkeun ah. Ayo. Ayo. Oh, mana sih? Oh di situ. Bing, Tah, ayo cup nu bebeja goblok ka indungna. kumaha orang sang-sangkeun wae? Nya ayo Ayo, wae. dar, dar. Kemana ini? Ji, dua, ayo.